Sigra dateng kawinarni sigra wawara kocaba. Inggih. Gelis kang kapiwarti enggal nu kacarita. Tuna lampah nu katukang. Sareng sena sastra jingga sareng udawala nyiar dukun lepus paraji sakti mandraguna. Iya inggih. Nyeta pikeun mulangkeun kanyeri kanyi otit sareng Haji Rudi Bandar Domba. Sumangga urang carioskeun dina waktos ayeuna. Kacarios di kampung Tumaritis. Sastra jingga sareng udawala kayaanana manahna nuju bingah kumang amarwata suta. Jalaran parantos tiasa mulangkeun kanyerina kunyi otit sareng Bandar Domba. Sampurasun. Kumaha kabarna wargi YouTube sadayana, oke para penonton nu aya di studio Daramang. Alhamdulillah aya hibar Kang. Syukur aya Daramang mah. Mohon. Waduh, alhamdulillah euy. Makang. Hah? Kumaha? Si dawala ayeuna mah daek heureuy ayeuna mah euy. Gitu. Ditanya ge ayeuna mah daek nembalan. Oh, gitu. Gusi dumuk ai dahar mah tara tinggalin si eta mah euy. Aduh. Ini orang jalukan ya. Coba Kang disaur Kang. Del. Del kali Del. Nyong euy nyong. Nyong. Euy nasi. Ih kali heula. Kedeung ieu keur non nyiapkeun samara. Waduh, beres euy. Rek masak ngaliwat dia. Syukuran juga nama. Aduh. Del di Del, ha kedeung ini ngaburu-buru wae. Nasi. Ka dieu lah kedeung. Yo, Del, naon? Diuk lah, nasi. Ai bapak ka mana Del? Oh. Teuing atuh Tadi basak ke subuh mah aya. Oh, ke mana sih? Lain aki-aki teh muni lain ke teh aya liwat ke asa karek datang mah nama. Bisa nama biasa. Aduh. Aya geus asa karek datang, hayang ngeunah hayang kariam. Yang ya tah ngomongkeun teh. Cepot. Dawala. Ih, Pak. Adik Pak, adik. Syukur ya. Ih, ai Bapak. Bapak di mana wae Pak? Oh di mana wae Pak? Meni karek embol pisan. Ye. Si lain kalah cicing wae deuleu. Oh. Nasi Pak. Oh kunaha sih Pak? Bapak teh tas ngalayat deuleu. Oh, emang sanu maot Pak? Sanu maot Pak? Kapan ambil lanang dulu? Parantos ngantunkeun. Oh, anu leres Pak. Anu leres. Aduh. Leres Pak. Heuh deuleu. Keur iraha Pak mautna? Keur tadi peuting cek beja mah jang. Lain dewek keur sare wae euy.
non Pak eta non udah cek beja mah ngadadak basaker non rek ngawinkeun popotongan ilaing da wala piraku Pak nyong piraku nya nyong salah telumah deuleu dukun teh teuing tuh eta babolit wajeng itu jiga nama nyong aduh ampun bahasa urang keur kadinya teh si Mbah itu tuh nya jiga nama sampai pamake jeung meureun aduh ampun aduh geus si lain gerak ka ditu gerak kalaya deuleu ulah di dieu wae aduh naon kumaha tuh acan kena meureun acan kalem we tungguan we kabar selanjutna yang geus waktuna we meureun del jiga nama da Amil lage boga penyakit mengi meureun eungap wae tunggu we sabar yakin dewek mah non si Mbah Jamrong teh dukun non sakti mandraguna teh beunang kalem nya nu dumuk mah dukun boson we eta mah geus atuh itu sanggung geus asak ye hadil dewek geus pribet teuing aduh beres ye masak ayo cepot sareng dawala anu dina waktu harita saja balak kecerakan kalayan sajeroning manahna nunda rasa kapanasaran wirehna aya beja yen Amil nanang masing pati tumakaning perlaya sumangga urang carioskeun dina malam Jumaah Nyi Otit sareng Haji Rudi Bandar Domba nuju paduduaan kitu kayaanana malam minggu malam panjang rame dirnu kalian dalam dongeng keribunan sana persis di berang surat undang manimah kurang mungkin mak mujang lenjang aduh pikul digoyang goyang karawang goyang karawang goyang karawang goyang karawang goyang karawang goyang karawang goyang karawang. waduh Neng kali Neng sepi tempat orang paduduaan ya atuh ini diheula wae tinggal Neng buru ayo can anggeus dangdan Neng teh ini hayang katingali geulis kuat teh ada geus geulis Neng teh cek amah gitu geulis bejan ini berbunga hati Neng sih waduh berbuah-buah Neng aduh asa barareda sih ayeuna mah sia lain penting ayeuna mah asa beda pokona mah sia beda rasaan pokona mah asa kareung muring ka kitu teh sia wah kira aku Neng nya apa beda kamaritos kejadian Pak Amil gitunya kira aku Neng rasaan meureun eta mah rasaan bener sih Amil mungkin geus waktuna we eta mah geus non koplok kolot ada geus bengek ongko Amil teh eungap bengi aduh beda keung kieu hawana ya tenang Neng kapan aya Haji mual lawan Haji Rudi Bandar Domba nya aduh beres ya ini
jantan pisan sia ih. Clear Mendra barang nuju raos gunem catur Nyi Otit sareng Haji Rudi sapada harita aya soratan pajirim nyaeta arwah amil nanang anu marakayangan kitu kayaanan. Ih sia beda sawarna ayeuna mah. Beda kuning Nya aldo sarga tuh biasa wae Kah naon? Oh lo Neng Oh aya tadi ngagoran neng lain. entah iraha Jang Haji. Neng Nya beda warnanya. sia beda euy Jang Haji. Jang Haji. Saha nu bayan pamil Jang Haji. 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 Ih beda saha wih. Wih hayu. Jang Haji. Pamil. Ini pamil pamil. nah sia Pamil. menya pamil ka dinyusul Pamil aya aja pamil oh Neng segala aduh ampun lah kalah pingsan di Neng aduh Neng Haji si Neng kunaon pingsan euy nah aing nempel aja saha oh iya wala duh set juri aduh Haji ulah kabur. Eta batur pamil rek kadite nanyakeun rek naroskeun saha nu mah anu neluh pamil. Aduh alasin Neng kalah sare. Aduh tak kumaha. Oh pingsan. Aduh leungeun aing diborokot sih hese mangkuda ge Aduh kasaha aing kudu nanyakeun ieu aduh. Nyong naon Nyong naon tuh sih ini ngakoroan wae aduh lain asa tari rezeki euy ngaronda penting ayeuna mah beda hawana Nyong naon nyong we heuh ka dieu heula sia teh muni bung pisan di goroan ku lanceuk deh naon ya boga udud henteu oh nya aya no si udud mah cing menta euy dewek sabatang mah apaan tadi boga dikamanakeun oh nya beak eta ge meunang nyumputkeun ti Bapak Semar deh ieu we palakuna meureun kaya ning uing jeung si Gareng kasalakeun we ngampura nyong naon aing asa teu percaya sia naon maksudna heuh eta ambil nanang maot teh maot ambil nanang apa bajam rong salah leluh gitunya nya geus waktuna we meureun jaba geus kolot ongko babari eungap ngomong ge ngosom eta deuleu naon anu jadi aneh nama maotna teh cenah pas rek ngawinkeun pepotongan maneh jeung bandar romba heuh nya
atuh doa dukun nu kos kitu didatangan wae. Ayo ngomong sakti mandraguna, sakti hitut meureun ah. Uing harita ge meuni geus lang we. Geus weureu meuni hayang buru-buru kaluar di tempat we ah aing ah. Sarua nyong aing ge ah. Iya. Kedeung ah. Uing hayang ke ieu heula kedeung nya. Ulah lila sia teh ah. Aing buru mah rada keung ke ieu. Heuh sakedeung meuni burangan pisan ampun ah. Ai lahir we peuting tapi burangan. Bina-bina teuing. Buru nyong. Heuh kedeung ieu karek leos mangkat. Aing beda euy kareung ieu lah. Asa kumaha we. Nyong buru nyong kedeung kerenengan tempat heula kedeung. Anu nyaman. Duh bong kiing naon nyaman sia teh. Buru nyong kedeung. Atuh buru. Mangecepot. Nyong. Nyong ieu buru nyong. Mangecepot. Buru sia teh nyong ieu. Mangecepot. Ye si monyong kalang ngaheureuyan kalanjeuk teh nya. Keur mah dewe keur kareung nyong ulah kitu nyong ye. Nyong. Atuh nyong ye. Nyong ye. Nyong. Dah si kalang ngaheureuyan kalanjeuk cicingna nyong ya teh. Ye si monyong. Geus encan sih. Nyong. Lain asa tari ieu nyong. Bau minyak duyung ongkos ya teh. Wah, rasaan ieu mah ieu. Oke nih, pop pocong. Ih, kalah sare, rame teh ah. Aduh, tari Rizky euy hawana bener cek Kang Cepot. Dengan kuring yang kieu wae atuh ah. Deh aing ah. Dasar si pekek si demes. Sabuat ditinggalkeun ki kalah sare aing mah. Ampun aing kahayang mah sare teh cicing atuh di mah ka ditu sare. Ulah ngilu ngaronda. Musingkeun pisan boga lanceuk teh aing ah. Eta ampun aing ah. Udang hei. Kalah sare di dieu ampun. Pocong we, kunaon sih? Burak baduk sia teh. Nyong, waduh cilaka ieu poc. Naon sih poc we? Pocong. Demi Allah eta buset bodas cikeneh. Aing meninggal kabur sieun. Kalah lumpat open keur ngarona. Si Cepot meni mabok beuteui jigana mah. Aduh ampun ah. Musingkeun pisan pola lanceuk teh. Alah. Jang lawala. Keung geuning Sasinya minyak duyung euy. Halo. Pocong. Kalah lumpat aduh. Pak Amil tiba ngarik nanyakeun kalah lumpat jang. Cepot lawala dagoan.
Duh, hese di Borogon dia lupa aja dah. Ayo nyong buru nyong, tungguan ye. Ayo buru saja lila teuing buru. Ih, sieun aing ah. Ka mana ayo buru ye saja. Ayo buru saja, ayo buru, ayo buru. Nyong, aduh, nyong, buru nyong, ayo tungguan tungguan lila banget sih lelet pisan. Popo, wah ngaruaskeun pisan. Nah, sia teh deuleu. Mangkani bunga polos misarwa pisan lah. Tungguan, buru. Aduh ampun bapak ngalangan wae germal rewas kuring ya. Kunaon sia teh deuleu? Lompatan gitu. Aduh. Aduh. Kunaon deuleu Jang? Hah? Waduh cilaka patiwas ya. Kunaon? Aduh. Naon? Mending geura bejakeun ka Bapak. Geura bejer beaskeun nu sanyatana kumaha. Wak cabalaka. Kunaon Jang? Aya naon deuleu sia teh? Diudag po naon? Pocong Di mana sia teh? Di ditu. Sok nyong. Geura bejakeun. Daripada kieu wae mah aing hoream sieun. Pada mati konyol. Iya Pak. Salarasna cing. Sok aya naon Jang? Mimiti nama kuring teh nyeri hate Pak. Nyeri hate kunaon? Nyaeta ku si Otit jeung Bandar Domba. Peda si Otit non kawin deui jeung Bandar Domba Haji Rudi. Tah kuring teh nyeri hate ka nyerian ku si Otit. Terus weh neangan dukun lepus Praji Sakti ka Cirene jeung si Kang Cepot. Menang tah dukun sakti teh ngaranna teh Bah Jamrong bin Riwok. Tuluy nya tuluy geus nepi ka dinya teh dibejakeun kitu ka hayang kuring paniatan kuring pamenta kuring supaya si Nyi Otit jeung Haji Rudi teh teu tulus lah sangkan gitu. Jeung Haji Rudi teh daimon gitu ka hayang kuring teh. Amuing. Ngadenge beja cek Bapak. Amil Nanang teh maot. Pas pisan rek ngawinkeun si Otit. Nya kuring jeung Kang Cepot asa reuwas asa aneh gitu. Bawa masalah teluh. Apa salah teluh ieu teh gitu. Amuing. Tah gitu Pak uing enak mah geus wak cabalaka asa dosa uing Pak. Hampura Gusti Pak. Tah Jan nu matak hirup teh sing bener deuleu. Ulah ngarugikeun batur. Ulah waka nyalahkeun batur deuleu. Nya Pak aduh. Pasrah deuleu. Sadrah ka Nu Maha Kawasa. Pan ai geus kieu mah malik kawak ilaing balukarna deuleu. Kitu nyong tarimakeun we. Heula Pak kapoekan meureun sidawala. Ngarti aing oge. Pak. Ampun kapok uing ayeuna mah Pak. Geus ayeuna mah uing ikhlas ridho si Otit. Naon rek kawin ka Bandar Domba rek ka Bandar Bangkong Bandar Muning sabado teuing ayeuna mah Pak. Da geus lain-lain deui ayeuna mah.
nyaha adalah sakuduna mah kitu da geus kuduna meureun ilaing jeung si Oti teh kudu papisah geus lain jodona sing tarimakeun we ku ilaing jang jeung kudu bisa nerimakeun ikhlas deuleu ridho lillahi taala. Ampun Pak, duh ampura Gusti, ampuna asa jadi dosa. Geus ka ditu sia duaan geura sarolat tobat sia. Aduh ayo nyong keun urusan amil lanang anu ngaririwaan mah urusan bapa deuleu. Pak aduh ampura. Heuh yuk apoekan meureun si Dawala teh. Jangan Dawala. Begini. Jangan sepot. Daguan di Pak Amil. Gening. Saha ieu teh? Ieu meureun anu ngaririwaan teh. Aduh saha nu maehan kuring. Ieu teh meureun Pak Amil lanang teh. Geus ayeuna mah da layeun geus beda alam. Ulah ngaganggu nu hirup deuleu. Sing sampurna geura mulang ka alam asalna. Tarimakeun sing ridho, sing ikhlas da meureun geus kitu kuduna. Didoakeun ku kuring. Pak Amil lanang sing kenging tempat anu endah munggu Allah anu nikmat. Jadi sedih aing lah. Kulit waru angin daru sinungul. Uing ngapung. Tah gitu deuleu. Tine sapara kancanya ujang. Mugia ieu tontonan sing janten hiburan sareng ajaran. Jang hapunten nu kasuhun nu ninggalih nu dipamrih jembar hampura nu dikateda deuleu. Boh bilih aya kecap anu teu pernah kana mana nyuhunkeun dihapunten. Atuh urang pungkas wae ieu carios Dawala papegatan ku kembang pinetik sedeng mekar tutup lawang sigotaka cat.